Ayat 108. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa ma ana 'alaykum biwakil. Pok caritakeun yeuh manusia saestuna geus datang ka Arandika hak ti Pangeran Arandika kusabab eta sing saha anu meunang pituduh saestuna eta teh pikeun kahadean dirina pribadi jeung saha-saha anu sasar saestuna eta teh pikeun kacilakaan dirina pribadi jeung kaulah teh lain nu ngaraksa ngariksa Arandika.